Hiji, dua, tilu. Pilu jeung sumping di channel Literjet, channel anu teu pararuguh kontena, jeung kumpulan-kumpulan manusia naon ibu. Hahaha, sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita tepang lagi di channel Literjet. Kita akan membahas lagi, kita akan mengulik tentang teman gue yang perkenalkan dulu. Kenalkan tuh ngaranna teh saha? Bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bebas. Kumaha geurahna we Di konten orang. Oke, Nabi Abi Rifka Ripaudi sok di Panggil panggil Bekok. Bekok. Karena asal usul ngaran Bekok bisa. tahu mana sok hitut Ayo, batur kersa hitut ke zaman MI nya, ke zaman sekolah SD lah, tahun maraha. Aya ye nanti babaturan. Jadi tayo. Oh, so santai so. Aya babaturan gitu, yang ke pas SD ngomong. Mintina kieu kok cenah. Saha cai begitu nya. Macan nge. Kan pengen orang iki gitu nya. Sebut iki, tapi pas kok biasa. Terus cenah coba teh, sok ngaran lah iki lah nya pokok cenah kitu nya. Pas kere gitu nya. Geus jadi rame ya di SD nyampekeun ka ayeun SMK nyampekeun ka ayeuna. Pokok jadi iyalah amun dina ieu mah terkenal lah gitu kan. Kata gitu pokok. Orang nanya asal usulnya misalkan, kan orang disebut oblong, kan orang disebut oblong kunaon, karena orang pakai baju kaos oblong wae, bagelana, tak gitu. Mana naon? Apa sok tukang itut, pak naon? Kan beda tiga nama tadinya. tapi bener sok hitut Ya normal lah ya. Tapi maksudnya hitutnya kata banget gitu. pak hitut mah biasa punten gitu atau mana kenapa Apa anu hitut melepas tapi bau? Oh, gitu. tahu suara Tahu mata. Di mata. Bener lah eta. Eta Tipit nangan. Ojingan Bekok teh asal usulna gitu di Berhenti dinya gitu. dinya. Sia ge tak apa benernya Kita baru dak. Nanti gerbang gitu. Oh. Orang kayak nanya ya kok. Mana? Kisah percintaan ente kumaha gitu. Di awal mula bobogohan ente iraha pertama kali bobogohan mana? Pertama kali bobogohan, jujurnya. Jujur aja. Jujur. Ke kelas genep SD. Anjing, kelas genep SD bobogohan. Jangan ngarana cinta monyet gitu nya. Kesan pertama bobogohan kieu ente kumaha? Kesana namanya anu intina anu ngaran bener bobogohan teh anu kumaha nya ngaran teh anu karasa urang gitu nya. Di pas genep SD cinta teh lah namanya jika anu biasa gitu ke jiga babaturan jiga main-main lah gitu. Jadi misalkan kayak orang hubungan hubungan ukur sabulan ya di saweuna teh misalkan ukur sabulan tapi dinya teh misalkan diputuskan tekos ayeuna gitu nya diputuskan ayeuna nyesek lah ngabati lah gitu nya. Tapi kalau pas cinta anu pas pertama cinta monyet gitu nya Diputuskan terjadi hati. biasa lah Biasa. jika maksudnya jika anggap jadi jika babaturan tapi anu babaturan deket bisa di urang. Oh jadi bobogohanna anu keur zaman SD atau SMP anu putus teh enten terjadi musuh. Itu biasa. Jadi langsung jadi bahan deket gitu. Jadi bisa nanti bisa cerita keluh kesah manehna lah gitu. Jadi pas ayeuna bisa teh mantan poet teh di bobogohan atau SD atau SMP jadi cerita deui gitu. Jadi sok aya di ayeuna teh nya. tapi orang penasaran kumaha sih nemakna gitu Ke SD. langsung atau surat-suratan Kereta teh kerjaman SMS teh gini anu kereta anu HP Nokia anu dibebeutkeun buat keneh. gitu kan panto ganjol Beureun kealaman gitu nya ku bangsa TB jeung sedih. Kieu awalna kieu. Jadi urang teh resep ieu kasih awe eta. Resep kasih awe. Tapi urang era teh gini nya, mendem lah urang teh di kelas. Urang mendem lah pokoknya teh mendem. Terus
aya ya si awet teh nggak jadi nemokan rasa ke orang gitu ngomong ke babaturanana rame kan badannya babaturanana mana teman baper gitu ih anjing anu kurang di resep teh mana teh salah resep gitulah gitu terus tidinya we cara nembakna kumaha cara cara nembak nggak diperintah lah mental warna lah kan pertama zaman SMS-an SMS-an pasti ka babaturan gitu nya bikin teh si bere ya SMS-nya biasa kontekan selama 2 minggu kontekan ya tah tidinya nyoba aja SMS cara lewat itu teh nembakna nanya oke ya sebenarnya gitu nya abi tersebut gimana deh gitunya gitunya kumaha jadi kamu gawi mah gitu karena semua ngutanya sebetulnya nya bener nya abi kita sabi gitu resep gitu kan didinya ya jadi ya terus jadi anu dinah cetan mah nya nanti ngaranna teh biasa lah nanti bisa jika babaturan ngomong-ngomong tapi pas papanggi jika musuh aja setempat aja tenawan ukur bisa jadi orang dia itu ukur patenya tinggal gitu pulau di itu bisa ngobrol bareng jadi entah bobogan ke bawah bisa kurangnya dukanya nanti TB ini sama beda-beda tapi mas laku orang baheula ke alamat itu tapi orang mah rindu SD teh kieu dicie-ciekeun bener ada misalkan teh orang misalkan teh sok deket teh misalkan jeung baturan MI cie aduh jadian nggak dicie-ciekeun kan ayo sok yang iya kena nulis misalkan Ricky Lopez gitu beda pengalaman tapi harus sih malah kalau SD harus buka HP anjing kurang main ular tangga main jimbot maksudnya HP kita HP masih kalau jim kolot atau gaul kolot anu terus teh ngirim SMS teh hapus deui gitu atau dibalas ya nomor mama gitu pengalaman gitu ya misalkan buat alat gitu ya kan langsung hapusnya bikin pakai langsung hapus si mama di aku apa terus SMP kumaha kisah SMP ente menyakitkan anu selaku ti orang itu nya selaku SMP nya itulah nanti anu ngaran nantinya lain di nanti lain cinta monyet itu jadi hayang anu bener-bener tadi dah soalnya mulai masuk masa pubertas pas ke pubertasnya masa-masa SMP mah jadi misalkan ya pernah mendeketan ya emang sih nanti caritana sarua jeung anu keur di kelas keur baheula keur kelas genepnya keur sarua dia jeung manehna misalkan jadian mimitina jadian emang gitu ukur bisa pelong-pelong ngumpul di si awet teh pelong-pelong tapi mikir orang kurang bogohan kieu wae asa jika jadi musuh tiba-tiba pas jadi babaturan gitunya can boga aya hubungan biasa wae gitu ngobrol tapi pas aya urang hubungan jeung manehna kok aya jadi kieu nya urang teh ngaberani ke diri gitu ngadeukeutan manehna ge sarua sih kos urang tapi pas kelamaan-kelamannya jadi bisa jadi sekelas jika babaturan lah gitunya hubungan teh jika babaturan lah jadi melaju misalnya melaju ke nanti beberapa bulan gitu jadi asal juga ke babaturan bubuhan ke SMP mah kita enggak sok santai pernah pas bobogohan nyebut ayah bunda selaku orang ya pernah wah anjing benar pernah eta kurang asli pernah ngalamin juga gitunya dan namanya ya karena kan ke SMP kan nanti orang aktifnya di organisasi organisasi OSIS orang tanya OSIS pramuka aktif lah gitu jadi pokoknya di sekolah orang ya sekolah eta anu kapanggil kayak gituan anu suka nanti buat ayah bunda segala gitu warna ulah
jadi Carekan. bobogannya sama jaga misalkan gitu cuma entenya nyudutkeun sekolah eta tapi orang nyaritakeun orangnya misalkan ya orang bobogannya kan ternyata orang teh boga Facebook kan baheula boga Facebooknya Facebook misalkan orang ya dibersamakeun eta tuh bisa jadi omong di urang di sekolah NTT bisa diungkit bisa kan ya orang boga aktif jadi si orang aktif teh kudu nyontohan kanu hanapeun kanu urang teh aktif jadi urang teh sebagai anu aktif teh kudu nyontohan lah gitu ai bobogan wajar lah gitu tapi ulah dapetkeun ka di publis gitu lah pokoknya mah privasi lah gitu privasi antara dua demi ngajaga nama baik nama baik kan orang aktif gitunya jadi demi ngajaga nama baik orang aktif di organisasi ya orang kudu bisa tahan gitulah gitu tapi aya harus oke tapi orang yang nanya ya dikasih di SMP sampai kelas 2 SMP mana bukan mantan sampai di ke SMP politik sih sabaraha sebutkeun kumaha ya wes nyata leuwih ti 5 atau kurang ti 5 we bae lebihnya kurang lah wah tai oh lebih apa kurang ya sok jujur we jujur kurang di 5 terus emang tapak aing kudu leuwih ti 5 henteu maksudnya urang nanya bae ari kurang mah bae semaksa saja leuwih saya soalnya kan orang ada yang Rifki Arif gitu anjing biasa tahun pertama menurut SMP coba SMK SMK mah sasi anu teu kenal Rifki Arif Uji saha aing mah di jurusan akuntansi TKR pemasaran TKJ kabeh pokoknya jurusan main SMK apalin bohong guys eta awaknya awak bohong pembohongan publik eta kapan bohong eta pembohongan publik karena Rifki Arif Uji mah lamun di SMK lamun di Ciinju lamun cik orang mah non primadona primadona itu mah awewe emang sasi maksudnya anu tuh suka ka si bekok gitu sasi bohong karena ke SMS ya panggayana apa jabatanna ge lur kata di organisasi aktif di SMKG jadi aktif iya teh kunaon bet bisa kasohor si bekok teh karena diangkat ku futsal kan dia jago futsal ya sasi awewe anu teresepan anjing urang ge pernah kepikirannya aya diresepan ku WC kalau aya kepikiran ya dengan orang tanya kita orang tanya jeung si Itok ya anjing kan orang tanya urang ge non hayang terkenal lah cai tanya di Ciinjuk teh yang terkenal maksudnya hayang awet teh yang apa orang teh urang tebegug di naon olahraga saukur futsal urang teh asup non organisasina urang jeung si Itok teh ngahajakeun asup basket soalnya mikir mau di kota-kota kan di film-film lihat basket apa loba jadi kalau orang asup basket aja pasti anjing diririk pasti diririk jadi orang asup organisasi basket teh lain hayang basket tapi hayang diririk ke awewe gitu jadi hayang katingali kapuji ku awewe gitu pada di kota-kota film gitu berarti terus nyobaan jadi ikut tinggal di sinetron lah gitu ya cobaan jeung TBT asup ya basket salira eta sugan aya enggak eueuh mun urang kompetisi kayaknya sugan dipainkeun dahan teh kata lain jadi mana lain takdir lah nama dari tidinya berarti non kana teh profesi ente anu pasti jadinya berarti nggak terjadi penasaran orang berarti orang mah intinya orang nyoba lah nyoba orang enak nggak sadar apa-apa ilmu basket lumayan lah hari lumayan macam bisa selendang dungs anjing soalnya anjing selendang oh selembang selendang selembang ngajung sampai garing gitu ayalah sampai bisa
Jadi intinya mah orang teh teka sokor gitu, seorang gini bekok kayak di SMA. Bohong. Saya sih untuk kena bekok. Orang mah Kabogo selebgram. mantan sih mah anjing taringgi kabeh anjing setan edan. Bohong. Sumpah. Hoax. Orang di Cianjur orang mah naon sih? Naon sih lah jadi kacung. Orang mah cacing tanah anjing. Pelengkap kelas. Pelengkap kelas orang mah. Orang mah cicingannya sok dibully anjing, orang mah sedih anjing. Orang mah terlalu luan geng-gengan gitu naon sih. Ulah pada untuk meninggi ah. Lanjut aja. Jadi kamar kami gimana mah kumaha? Ki orang nanya. Ki. Orang nanya mantan anu berkesan. Kan mantan anu terindah mah anu berkesan buat ente sah. Inisialnya. Inisial era euy. Anu mantan anu berkesan. Inisial D. Rede. Ayo apa deh saya anu mana? Apa aja? Tahu. Tuh, apa? Terus nanya, kunaon berkesan gitu dikasih DT. Urang eta nanya bobogohan di kelas 3 SMP. Nyepikeun ka SMK. SMK kelas 10 semester mungkin ke semester 2. Berkesana naonnya. Jadi Saling anu saling pengertian jeung gara teu royal tadi saling pengertian. Jeung teh nya anu jeung urang lah panggilanna gitu. sebatang Yang paling da ukur cicuk urang mah kita hampir kana 2 tahunan lah, 1 tahun udah. Mun nyicil motor beat lunas. Orang aing tuh 5 kali aing nyicil beat. Ayo orang inisial dia anu pernah orang apa ya? Ente mau apa teh? Anu pernah ieu teh anu 2 Gajah Manis nu eta. Ih aing. Anu Aing urang eta urang jeung manehna geus putus urang eta. Geus putus. Oh enggak usah. Oh lain saya. Oh dia mantan loba anjing. Deh. Sahanya so Gajah Manis ah. Orang nanya di kaset dia sama Kaina mantan seberapa? Hah? Mantan seberapa? Tadi kurang terlima ya. Tadi kurang terlima. Enak sampai ke Aina we, sampai ke Aina mantan seberapa ini? Dia nya jujur ya nah dikasih kita orang bisa buka nih yang si anu ini saya karena saya buka dia ke 2 ini ke awe gitu nya ke awe buka di tadi aku sebulan sih Bahaya anu boga tadi dinya nya bikin kelas dulu tuh buka deh di sabaraha goblok. yang itu nya itu lah Si, ya apa orang sebenarnya? ya paling kurang racing bisa kurang sebulan kurang jadi lah saya lah lebih gitu saya sih 10 kurang dari 10 salapan ya bang. biasa sih biasa bohong Terus mana ya nak ketik ayeuna itu sih nama orang yang fokus lah karena kali lah orang ngomong gitu terpercaya serius sama anda kejenisaan itu ayeuna kentu lah sumpah ente. Tapi pernah jadi badut Ayo biar nyarita ayeuna eta mah si gawe dia nya hari eta mah jadi si itu nanti curhat ke orang gitu nya tentang dieuna yang kurang jadi respon nah curhat gitu kan tuh kesan manena berarti orang teu ngabales lah gitu jadi sama-sama saling mengerti lah gitu Tapi si awewe teh keur aya hubungan jeung nu lain. nya teu naonnya yang penting orang ulah kabawa naonnya ulah kabawa perasaan ku manehna nya urang intina urang kabantu manehna lah jadi pendengar yang baik pendengar yang baik kamu bisa urang ngasih saran bantuan gitu manehna kudu kieu yang kurang dibantu tapi mun manehna ngaran teh masih gitu masih belum bisa nya perlahan lah pasti bisa kan perlahan nanti misalkan hayang ngelepaskeun nya ikhlaskeun perlahan-lahan emang sih dina awal-awal sih pasti nyerinya tapi dina kaya lama urang dina ngikhlaskeun tapi lain ngelupakeun tapi ngikhlaskeun insyaallah gitu
pastilah setik-setik bisa kamu pakai. Jadi untuk sekarang mah gak pengen pacaran gitu. Kita mau apa? Apakah pernah tersakiti sama cewek? Anjir. Mungkin pasti merenya banyak beban ya pikiran bisa jadi trauma. Bisa jadi sih. Trauma merenya Bisa jadi. Nanya. Anu awalnya orang bener-bener sampai ka manehna tapi manehna nyanyiakeun urang nanti orang nya selaku diri orang gitunya jadi trauma lah power gitu jadi power milih anu salah di gitu jadi orang emang sih jodoh aya di tangan Allah gitunya jodoh aya di tangan Allah tapi orang balik deui ka orang lamun misalkan kieu wae misalkan tas putus di eta urang yang ngalih bukan jadi kan kita mau bener jadi aya mah jalani heula we anu aya misalkan urang tuga kabogok itu jalani heula we aya mah da jodoh mah pasti nuturkeun urang asal urang daek ikhtiar pasti jodoh pasti aya. Kan cek bahasa orang kayak poin sebetulnya bahasa orang Ica selisan Ica kayak orang pernah ngomong si Ica B misalkan teman mana putus mana gua langsung bobohan paling teh kunaon murahan simpel benar murahan makanya ente geus putus terus ente jangan misalkan jangan di laki apa awewe ente murahan pisan tinggal berarti si saya pernah ngomong awal gitu nih Ica motivasi aja motivasi mana nya tas putusnya orang yang si itu bisa langsung awalnya kalau nanti kok cenah ternyata mau geus putus jadi cerita ulah di bobogohan ulah kabogohan lah jadi ulah kabogohan kunaon cenah nya karunya ka awena karunya di ka urang karunya ka awena kunaon yang pasti bahan pelampiasan gitu nya anu awal nasi awet hayang bener-bener ka urang tapi ku urang dijieun bahan percandaan kan sarua karunya gitu nya nah orang jadi mikir oh euca urang malah mawaka urang ngubaran hati orang gitu nya anu nyeri gitu nya intina anu nyeri diubaran heula lah gitu amin supaya orang bener-bener dipulih gitu kan nyerina jadi orang ngasih cenah ti kalau malawe cenah ulawakan yang di pangandina gitu jadi karunya ka awena kalau jadi ka urang bener da Ica teh cek urang mah Ica teh penuh dengan kata-kata, penuh dengan motivasi. Berarti next mah wang undang Ica mengundang sahabat gue Cak. ya. Bareng Cak. Orang lamun kergalau, orang sok curhat ke si Ica, sok minta pendapat. Meskipun si Ica misalnya mau rudet mun si Ica pasti rudet ke orang lah. Ya naon sih anjing naon aya kasusah curhat pasti kain, gaya ulin jeung jangan mau jangan selalu ulin jeung awewe anu nyakitin maneh cenah. Wis sembuh, yang sembuh kasih Ica gitu. Urang sok mikir doa anjing heueuh nya cek aing teh Ica yang benar wae. Jadi urang ayeuna jarang curhat, jarang gitu karena si Ica ge ieu naon sibuk ku pekerjaanna. Urang bapoe selalu ngadoakeun si Ica sumpah. Si Ica karena the best anjing, teman aing lah. Terbaik teman awewe anu terbaik Ica Dewi Pera itu si Pera mah lain curhat tapi Pera penghibur di saat berudak sedih penat Pera yang menghibur pikiran orang aya Pera jadi pikiran teh nya terbebas dari jadi pikiran teh kayak nggak boleh Pera bully jeung bully tapi bully dia orang nggak semua lah maksudnya dari hatean maksudnya lain bully tentang fisik lain bully tentang misalnya kata-kata misalnya pada mereka naon kemodonya gitu nanti nanggo gue gitu lain nggak bully tentang fisik lain gitu ya yang pertanyaan pertanyaan apa kayak nawe ki ayo nanyakeun ya KB jawabnya ku tiluan di Jarawang dia. Ya. Kita sesi. Ya. Kita akan lanjut sesi pertanyaan ya, biasa seperti biasa. Skip. Nih pertanyaan ke-1 nih.
Dari Mang Ujang. Ujang saya. Ujang hukum Mang Ujang. Pasti sudah tas sih. Disamarkeun kabeh. Kabeh ngaran disamarkeun kabeh soalnya bisi nanya era atau bisi saya nanya tentang mantan ningali. Oh, iya kalaupun si Anu. Ya, cek Mang Ujang teh kieu. Dalam hubungan berjuang sendiri itu hal hebat atau hal bodoh? Dalam pisan Mang Ujang. Tanya Elsa, erekti. Sok di bakokola di tokola gede. Orang lain ya. Sok di mana? Kumaha tadi pertanyaan? Dalam hubungan berjuang sendiri itu hal hebat apa hal bodoh? Mana bobogohan ieu? Mana nu berjuang terus awe mah cuek. Menurut orangnya lamun emang nanti si lalaki jeung awewe berjuang bebarengan berarti eta benernya bukan cintana gitu. Tapi misalkan lamun orang berjuang unggul tapi si awena cicing wae terus rek naon gitu nya. Orang berjuang mati-matian perjuangkeun manehna tapi si awena cuek ka urang hayang ngelakuin juga queen tapi teu bisa ngarajakeun urang. Anjing, berat kata-katana eta. bener bisa. Berarti hal bodoh gitu. Nya geus apa si awewe teh cuek mah diperjuangkeun gitu. Jadi putuskeun lah gitu nya urang putuskeun lah. Dan tapi suatu saat orangnya pasti menemukan anu urang ngalayakeun si awewe jadi queen, si awewe ge ngalayakeun urang jadi raja. Suatu saat pasti aya. Anu bersyukur bisa miliki urang. Nah, itu teh. Jadi ieu kurang bersyukurnya. Kurang bersyukur lah gitu. Di itu kayak nama itu Hal bodoh. Simpel. Hal bodoh. Dari ketinggalan hal bodoh atuh ayeuna berjuang sorangan capek atuh. Yang naon dulu? Awewe bisa menghargaan urang. Pokoknya mah pasangan naon we lalaki awewe anu teu bisa ngahargaan dina pasanganna tong dilanjut. Percuma bisa ngahargaan. Nyaah kitu nanti ngurang kene maksudnya. Perjuangkeun can pugu. Nu teu bisa ngahargaan urang. Ki suatu saat ge pasti aya bisa menghargai urang. Pasti suatu saat gitu. Tapi duka ira tapi suatu saat pasti aya. Yakinlah orangnya percaya karena yakin pasti aya. Pasti yakin. Da lawan yang ngahargaan balik deui gitu. Misalkan orang menghargai manehna aja. Intinya mah kieu urang menghargai batur lah gitu nya. Lamun itu menghargai orang pasti ngeunah bener nya. Tapi lamun urang misalkan tengah harga urang ngaharga mah tapi tengah harga lah anjing jangan naon saya tanya tengah harga urang geus lah. Jadi naon gitu orang bodoh teuing mah gitu. Hal bodoh ya. Hal bodoh. Mang Ujang hal bodoh. Tadi Ya. aya kata-kata raja dan queen. Dengerin aja Mang Ujang hal bodoh. Kita lanjut lagi ya. Lanjut. Skip. Kita pertanyaan kedua nih gini. Dari Jaka, dari Bapak Jaka. Bapak Jaka. Jakar. Gini Senang. Apakah masih ada perjodohan zaman sekarang? Anjir. Cek orang banyak. Masih aya sih. Banyak pisan. Masih aya. Meskipun si anaknya nolak pasti dilanjut tetap. Jika zaman apa Siti Nurbaya. Kunaon tah? Kunaon gitu alasanna apa zaman sekarang masih aya. Jadi kieu ya. Anu ku zaman ayeuna gitu nya. Kan si dua wanita bisa diberatkeun kedua pilihan. Erek anu menunggu ku teh seseorang anu kumaneh dicintana gitu nya. Terus aya oge anu geus mapan tapi manehna mencintai cewek urang gitu. Urang nu berbelaan berjuang itu ku harta unggul kan bisa aja. Ya jawabannya mah tinggal sodorkeun harta gampang sih ya namanya. Tapi tanda kutip teu sakabe awewe tidak dipukul sama rata cewek begitu. Tapi kebanyakan. Kebanyakan. Emang ada pengalaman gitu? Gimana? Berarti ngomong kege belajar dari pengalaman. Benar. Pengalamannya gimana? Bagaimana pengalamannya? Tina ayeuna mah mau bisa cerita teh masih kene naonnya, masih kene orang masih kene berat lah gitu nyari
ka publik kos ieu mah masih kene dipendam lah kayak nanti kelanjutannya next di video pasti kayak diceritakeun. Lamun cek urang aya karena orang juga pernah pengalaman anu kurang bener-bener bogo, bener saya ujungna anu kurang kabogo orang teh dijodohkeun ku kolotna kunaon karena kolotna kolot oge mikirkeun anakna yang bung susah jadi keluarga teh pengen teh si anak teh pengen menginantuna teh anu beunghar anu tadi jangan kemajuan jangan berharapna ya tapi kan keluarga si kolotna oge kan tidak mengerti bahwa tidak mengerti hati soal hati. Jadi realistis we menurutnya. Nah, gue juga orang yang ngerti gitu bahwa ya orang mundur gitu. Ya mungkin ini lain jodoh orang. Jadi orang mah kena nya sok cing teh kena bahagiakeun kolot ente kudu nurut ka kolot ente. Jadi nya kitu teh ya si awe mah beratnya. Ari ieu urang mah nya. Jadi Allah teh ieu nya jadi orang teh terlalu tingbogoh kasih awe eta terus ngalupakeun sosok ibu nepikeun ka orang poho ka sosok ibu pikeun ka orang bogoh pisan kasih awe pikeun ka poho kasih ibu jeung urangnya. Celak urang mah kitu. Jadi orang bogoh ya kasih awe ieu. Tapi urang ka anu jadi kolot. Jadi dibedakeun rasa cintana urang teh tah. Jadi kakak bogoh jadi Allah teh imam mau api beneran gitu nya maksudnya takdiran beureun urang kudu geus jeung si itu. Jadi Allah teh sok maneh sing leuwih di bogoh ka kolot urang sorangan. Jadi aya kata-kata di saatnya podi sesuatu anu bukan milik saya bertahan apa namanya sesuatu anu bukan milik urang gitu nya selama kurang bertahan dia pasti mau jadi milik kurang. Tapi sesuatu anu jadi milik kurang kamanapun manena kabur jauh nanti pergi gitunya pasti berhenti ke orang. Itu kata sahabat Nabi Umar bin Khattab. Sejauh jadi tina inti eta nama meragam indung. Nah, jadi orang teh terlalu tinggogo ka manena sangkan bikeun ka urang lupa kan jadi sosok indung anu ngabersakeun urang di beberapa bulan ke 4 bulan terus ke ayeuna gede orang nanti jadi dibagi-bagi tanah jadi kasih awe jeung geus itu jadi beda. Sedih. Aing bisa ngejawab. Dan geus kabeh sarua urang. Tapi banyaknya banyak tapi 50% lah. Oke kita next ya ke skip pertanyaan yang ketiga dari Nindi. Ibu Nindi ya. Ibu Nindi. Nindi. Apakah kalian risih kalau ada orang yang bilang bucin? Mana bawa nih ke kopi shop. Terus orang yang bisa ganti orang kemana? Mana bucin bawa namanya risih. Nah, hirup orang. Emang itu bisa ngerasakan anu kekayaan orang ke selama hubungannya teh ke rasa tahu nanti bobogohan itu kan tengah jadi cuma ninggalin hukum mana merisi itu kan urang nu ngajalani hidup orang habat kudu ikut campur di kubatu urang mah teu bisa ngajak karena orang teu bobogohan ya depan ke bobogohan ayo orang mah biasa-biasa mah ya tadi di situ biasa-biasa justru orang mah yang kan orang kan apa orang bogo orang pasti bucin pisan jadi seakan teh dirinya teh hirup teh keduaan bahkan pupuk teh teu ada yang omongan-omongan batu na bucin segala orang bogohan ieu orang pasti bucin pisan ente yang nonton poe direlakeun anjing berkorban gitu nya. Tapi anu kurang geus dibere sagala geus urang geus jadi geus ngorbankeun sagalana akhirna dianati. Lain takdir ya berarti.
Urangna bodoh manfaatin anjing. Lada pisan euy. Manfaatin urangna. Urang mah kembali lah nya. Ayo rezeki mah pasti mau ke mana? Rezeki mah mau alamat gitu. Jadi santai aja lah. Suatu saat nanti orang yang menyakiti pasti akan disakiti. Wow. Bener, Wow. Tapi orang tengah doakan ya. Ente sih, tapi itu suatu saat nanti pasti Karma meninggalkan pasti bakal ditinggal. Karma ada. Orang yakin kalinya, tapi orang tengah lakukan kan buru-buru gitu, tapi orang yakin Nah, apa yang ngarokeun baik baik gitu nya si bahagia jeung manehna. Bisa ini namanya. Ruksa. Yang penting saya tak bahagia, orang seneng gitu intinya. Balasan anu paling baik yang memperbaiki diri sendiri. Anjing. Bener tuh? Si Padika euy. Si Padika mah, lalu ngomong si Padika mah ngacaprak. Ngombet wae. Ngombet wae si Dika mah aduh. Terus kita next. Skip. Oh, ini dari Febri. Gini cina. Bagaimana cara mengetahui kalau doi itu suka balik sama saya? Apa ciri-cirinya? Balik kumaha? Misalkan orang teh resep ka si eta. Urang teh apa? Eta nu resep urang teh kumaha ciri-ciri? Saya teh resep baik teh ka urang. Urang teh misalkan resepnya kasih awe itu, tapi si urang teh yang mikir itu resep baik. Tah ciri-cirina naon cenah nanya cenah. Anjing dah. Tapi namanya Kan ari awe masuk dipendam. Jadi tak tapi apa. ningali dina orangnya searching gitu, ningali gestur tubuh ge bisa ningali kan misalkan orang natap mata manehna ya. Lamun misalkan orang natap manehna terus manehna langsung dikanu tersipu malu nya eta bisa menandakan gitu eta teh resep gitu. Apakah bisi makan Bisi mah najis? Ya, aya faktor kemungkinan. Faktor kemungkinan gitu. Terus naon deui? Selaku orang sih tambah jeung tahunya. Lamun cek urang mah tahun yang cina yang publik mah tinggal WA. WhatsApp lamun situ pas respon berarti resepet. Lamun situ sebaliknya misalkan dari situ lila ngabalasna geus we nyadar diri Ingat kata tukang sate tau? Naon? Mau dilepas apa ditahan? Kalau cek ada itu mah Cek urang mah nungguan kabar tiba baturan urang. Kan biasa sok kitu. Sanci itu resepkeun ke dirinya. Jadi menunggu kabar di si pembaturan anak gitu nya. oh manya Kan sok itu kan, Cakil. Itu apa ini? Itu resepkeun namanya. Tapi kan era sih itu ngomong itu resepkeun. ya orang Nah, mestinya kan mulai kurang dicek. orang tuh bisa ngajak karena orang anak tuh campuran deketan dia awewe. Tapi kan ada pengalaman gitu nya selama beberapa tahun Banyak. eta buah-buahan kan ada pengalaman berenya. Orang ningali anjing situ ya resepnya jeung aing gitu nya. Kaciri meureun. Kira urang set. Ya bukan mah kieu orang yang status itu momenta. Orang memikirkan gitu. Pemikiran gitu. Tapi ada kayak ada faktor kemungkinan Si itu sauker tanya yang ukur. hargai bisa. Sauker tanya ukur. Ya orang masih aja cuma na WhatsApp doang misalkan tahun si itu ngabalasna lila berarti teu suka. Lalu situ ngabalasna pas respon berarti suka. Lalu situ bisa diajak video callan terus sleep call. Yes. Bener deh. Sleep call. Video callan sampai ketiduran misalkan anjing motor kalah. Misalkan kieu ciri-ciri teh. Orang video callan yang saya kata misalkan kieu urang teh sok pareuman non lamun tunduh mah lamun si itu misalnya nolak masih kena yang video callan teh berarti eta suka. Dan soalnya nggak sebab korban ke waktu bahwa orang teh video callan saya terus sleep call sampai ke sareanana. Tah ciri-cirina lamun saya eta sampai ka kituna berarti saya eta suka ka urang. Terus prioritasnya. Terus naon deui nya? Kalau teleponan video call sejam, 2 jam gitu. Terus screenshot kemana ya langsung di Aing yang jadi pertanyaan kieu eta nanti sana teleponan yo beberapa aja kita nyaritakeun tentang naon sih? Ai kan ai bucin kumaha we atuh? Nyamun deui bener nya diomongkeun.
Terus cuman kieu lawan orang geus beak pertanyaan terus si awewe nah hidang mere pertanyaan baik deui ka urang tah berarti saya teh geus suka kaciri gitu nya kaciri pas dina keur omongan gitu jadi dengan topik lah dengan topik sama-sama lamun si itu teu begono pasti mau dengan topik yang bubur anggesan cetanan urang we nya dengan topik tipe ka urang geuring kesan tah cukurang mah kitu cukurang mah ciri-cirina kumaha bisa batuan hukum maksudnya yang bener cenge nanti lalaki berbeda-beda ieu nya nanti berbeda-beda ningali sawe resep ka urang teh berbeda-beda pandangan bener mana oge nya aduh kumaha ya guys ya sana yang pertanyaan akhirnya urang nanya ke si Bakau kok aduh nanya ya kok kan bingung nanya kali lah aing bukan aya di lembur ya gimana minggu harus minggu orang ya soalnya orang menanyakeun ka maneh ka urang kok tipe awe maneh teh yang kumaha sih tipe apa tipe urang tipena tipe anu ciri-cirina tipe kurang kalau warna kudu 2000 bawa teh kitu bisi kan mantan bisa mantan susah dijelaskan sih tipe-tipe gitu kan ya maksudnya itu maksudnya nu sok salat itu rajin ibadah tuh ya ada namanya pastilah itu bisa gitu di misalkan dina mata sipit apa biasa apa dina bibir anjing gitu kumaha nya iya orang nanya ke mana pertama kali awewe main kali naona nya urangnya bal-balan yang intinya yang fisik lah entah bisa fisik anu tertentu kan misalkan aya ya orang ngali awe orang ngali bibir halus gitu aya urangnya resep teh ka awe anu tinggi badanna ideal hampir sarua jeung urang resep teh orang jujur orang biasana lamun pertama kali ningali awewe biasa apa mana itu suku jempol sumpah aneh jempol maksudnya ada suku jempol bisa ningali keseluruhan enggak pokoknya mah orang mah lawan awe masih orang lain pun lawan suku jempolna halus bersih aing suka resep demi Allah jadi lamun inti dalam jempolan kumaha ada aing nanya jempolan tapi gelis nah budaya jempol suku ikan jempolan tapi gelis mual orang mati pun meskipun suku jempol orang buduk butut gitu anjir meskipun suku jempol orang maksudnya biasa gitu tapi orang ningali awewe orang biasa pertama kali nanti non jempol suku heula teuing kunaon asa halus teh demi Allah gerget bogoh pisan demi Allah meskipun bukanna maafnya biasa gitu tapi orang suka resep anehnya mana anehnya entena fisiknya nu badak ya real lah nya gitu nu badak nah kawana ya pada kawana anjir badak naona jilbab kan kata tuh panggung jilbab oh yang dua badak edan gitu ideal parah ente bibir ente yang kuat bibir teu urang mah malah tina naonnya euy tina rambut aing nya rambut panjang pondok kan apa kumaha anu pondok sakieu Paman rambutan kumaha semua tuh ya misalkan orang biasanya ada orang paling aneh soalnya orang suku jempol asli orang mau kemana-mana atau mau motoran pertama kali ngawe orang mau suku jempol lah terus ngeluh karena banget keluar indah saya ini mau kira suka ngeluh banget lah maaf ya maaf kan masuk kalau gitu pun gis gitu barunya tapi gue keanehan orang gitu aneh pisan mata-mata itu ya karena
orang sebujumpo anjing keren teh anjing naon cek umur orang anjing sebujumpo halus anjing aing asli langsung bogo. Berarti mun babaturan urang mah kumaha sepatu awewe dipake. Misalkan sepatu awewe halus berarti geulis. Anjing serius. Nah, aing make sepatu goreng pasti geulis. Nah, bener. Tuh ya. Bener asli. Tuh ya. Bener. Eta mah baturan naik bener sepatu. Oh, aya gitu aya. Anjing. Skip. Kan orang tadi nanya-nanya mana terus ada mana nanya saya. Dua pertanyaan terus pertanyaan nah dina hubungannya dina hubungan wajar teh lamun orang bobogohan misalkan gue aja PT wajar teh wajar kan wajar teh ini sok wajar alasanna kunaon gitu wajar teh mangga jeung itu salah sih kenapa eta pertanyaan kieu wajar tuh misalkan diulin ya jauh gitu lah ulin jauh yo misalkan orang mau meredah aja ke manena terus manena anu bensinan motor misalkan gitunya PT lah wajar tuh kok saya nyindir sih ente nyindir maksudnya wajar tuh karena pertanyaan kok nyindir ada masa karena yang pertanyaan itu anjing itu akan dibaca pertanyaan tadi dia menurut orang wajar karena kan royal kan saling betulnya jadi kia kayak orang bogohan terus nanti orang non ngajajan dahareun si itu minumanana nah gitu tuh orang misalkan tanya meli jaket si itu pang melikeun sepatu misalnya teh jalan-jalan orang pang meuli kendaraan atau bensina misalnya kalau kurang bensina orang sebagai cowok teu mengharapkeun ya teu mengharapkan tapi orang butuh royal gitu butuh PT butuh royal da orang yang teu mengharap skip istilah orang siapa nak tinggal top bisa nonton gitu top ente wajar asli wajar jadi benar oke saling melengkapi kayak itu kan indahnya tuh asli resep daripada ayeuna kan orang maksakeun terus sorangan kan apa aing teu boga duit kayak itu ai saleuheung mun aweuna ngarti kalau teu ngarti kumaha tapi baik di kau orangnya baik dikasih lalakinya lamun orang teu hayang di PT misalkan urang ya anu nanti anu mayar terus kau urang tuh segala kudu patut bersyukur awalnya berarti gitu tanya patut bersyukur gitu tapi lamun dina kejadian anu misalkan PT gitu nyata ge sarua wajarnya da saling melengkapi gitu wajar. Tapi amun si lalaki anu kumanehna misalkan bayar segala berarti kudu bersyukur atuh sawawe berarti gitu nya jadi kieu kumaha euy kahiji misalkan teh mun kurang terus dibayaran sina teh teu mikir kengenahan sinate kengenahan pisan tuh anjing kalau bos ngerti bos tapi lamun anu teh enakan di tos ulah misalkan kami we gimana itu kan ngeunah kembali dong ya sih dong ya orang yang pertanyaan dia orang cukup diam pertanyaan jadi orangnya oke. Misalkan orang teh putus ya jeung si awenya. Oh iya. Boga balat. Baturanana. Urang teh nanyakeun kabar gitu si mantan urang teh nya kabalatna. Anjing. Nah, segala. Apa pertanyaan? Ya. Segala. Pertanyaan. Di bawah kasih di kau mah. Baiknya pertanyaan. Misalkan orang putus ya jeung kabogo orang, kaboga balas, kabogo orang teh. Terus yang nanyakeun kabar. Kan meureun misalkan lamun otomatis misalkan nomor orang di nomor WA, nomor nanti sosial media kumaha nanti. Kok pun otomatis kan teu bisa. Nanti bisa langsung nanyakeun kabar ka si mantan gitu. Berarti otomatis kebalat dah. Pasti. Ya? Pasti dah. Pasti bisa. Nah, terus orang nanyakeun kabar ya kasih awet, kasih balatna. Terus ku si balatna teh
dibikeun. Oh iya nanti dia si dia nanyakeun kabar sampai terus si mantan ieu teh nyangkakeun urang teh ngadeukeutan si awewe ieu si awewe si babaturan misalkan ya. Nah jadi pertanyaan kieu kok nanti si mantan urang tapi lah orang nanyakeun nanti kabar ka baladna kok bisa ngejudge si balad eta teh keur deukeut jeung urang tah. Kunaon gitu apa si mantan urangna belum narima gitu bahwa urang teh ukur cuma ngadem sangkaan si mantan urang teh sangkaan si mantan teh urang teh deukeut jeung si baladna. Cepat kecuali masih eta can 100% bisa move on. Kedua cemburu, can bisa narima lah, baru bisa narima kehilangan maneh misalkan kayak gitu. Jeung nya eta teh can narima. Cemburu can narima cemburu. Tapi urang kusok nanyakeun kabar ka maneh naon, ke kabar mantan urang gitu. Henteu lebih lah gitu, pun nanyakeun kabar gitu. Ya kan orang geus segede lah jadi mantan nya orang kudu saling dewasa lah orang bikin kamusuhan kos baheula gitu nya musuh-musuhan gitu tah orang bikin kayak gitu orang geus dewasa mah nya nanti komunikasi baik kan ketahuan lagi orang komunikasi baik berarti mantan mana ayeuna komunikasi baik nya alhamdulillah masih kena komunikasi. Wow. Ya orang sama-sama dewasanya itu nanti manena berat bahagia gitunya orang ini berat bahagia tapi untuk bahagia aja manena emang bahagia dengan cara orang sendiri halus dewasa si orang sok cetan yang mantan osok kan kamari anu ngebantuan teh mantan orang anu sok mere dukungan mantan orang. Jadi nyupport lah gitu nya. Nyupport intina buat mantan aing I love you semuanya. I love you. Sarang hayo. Yang tertentu aja. Tertentu naon dalam itu teh aya maksud dalam tertentu teh naon? Ka mantan aing. Kan manya berarti manya dinasaran sakabeh mantan orang tuh bawa kontakna tuh kan misalkan teh mantan orang ya kan geus boga ka Bogo banyak kudu kontak kan karunya tuh ka Bogo si lakina misalkan teh bisa mengembalikan bisa cemburu kenangan-kenangan yang pernah dulu ada. Jadi orang paling resep mah ka mantan anjing ka mantan luar kota. The best walaupun virtual pernah papanggil sekali tapi selalu memberi motivasi selalu mendukung aing anjing the best pisan buat kamu ya jaga baik-baik lah kata-kata dan sukses kata-kata yang pernah jadi virtual kata-kata kan saya kan masuknya bukunya penulis. Semoga bukunya laris manis, semoga tulisannya disukai oleh pembaca. Amin. Dan gue selalu ngedoain bahwa tulisan kamu itu semoga dijadikan film sama sutradara yang membacanya. Keren kan? Boleh. Tangan dong buat tangan gue. I love you. Orang jujur kamari orang nge-WA ka saya teh jam berapa sih? Penting kurang jam 2, jam 12. Orang ngomong gitu, gue kangen. Gue kangen. Terus si gue situ dibalas aing langsung erat. Wah. Ya maksudnya tiba-tiba gitu maksudnya aya angin naon gitu buat bisa kangen. Kan sampai kayaknya kan masih kena hubungan baik gitu meskipun saya tak ning batur tapi orang masih kena hubungan baik gitu dewasa lah karena orang anu ngadewasakeun orang teh saya tak serius mantan saja mah
Saya tahu gua nu dewasa kan aing sumpah. Kan hiji anu labi ya. Anu lari. Lari dari mana? Didinya. Yes. Terus apa panjang teh? Ya. Penutupan. Sakatu. Nya meureun ambil wae hikmahna meureun dan ayolah saeutik wae. Yalah, pasti sakit mana? Sakit pisan. Ieu mah kan kan di pertama kali jadi mah konten hiburan, komedi, tapi ala-ala tentang mana aya anu unek-unek anu ku ente bisa disampaikan, kurang bisa disampaikan gitu. Orang mah Kang Sindir. Jadi sampai cara kota nih mana ayah saeutik wae mah pasti ente ngadenge pasti ente geus dewasa modelnya tuh wa ngambil kejelekanana copotan lah udah sih mah teu paralungguh mau mah sampai bae lah sampai ngikeun we teu pernah menang hiji ngahibur marane isi maneh geus scroll Facebook urang asik YouTube goreng sampai bae dengkeun berarti intina urang teh masih kena kekurangan gitu loba pisan bener mah kuridi. Baru kurang. Jadi geus bae sakitu lah video nikah kami. Cukup ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, 7 saja.